Tumben santai euy. Teu geus suka naruntah ieu mah. Nah, boro-boro santai. Nyawa teh keluar pikiran ya teh. Mikiran naon? Pikiran duit ya teh keur ngabuangna eueuh. Nah kunaon macet. Hari macet memang di jalan tuh. Eta mah keur mobil macet. Utama lain macet tapi numpuk jadi pusing ke urangna. Nya cuaca tinggal limang, jadi cuaca teh cedum wae. Oh, bener. Cedum wae urang teh. Jadi lihat kan usirah hati mang dia itu. Daripada itu mah geus atuh ngadar obat. Ya. Insa. Abi teh mang ari obat mah cocok abi mah. Kunaon atuh cocokna? Magot abi mah cocok bage. Aya magot sakintal ya. Dijual mang. Di duit tah eta obatna. Asupan teh dimakan. Wah, atuh mang lamun dituang ku abi mah tuh rungsing atuh nanti teh anu boga magot tah lieur atuh urang teh. Kabayang lamun magot kabeh beak. Atuh pertanyaan. Ari magot ka mana seep? Leuheung ari aya sasahi dua tilu mah ieu beak jeung bak-bakna nangkung mang. Alo, ieu cigana teh. Ari eta hiji deui eta keur nyawa HP keur naon tah? Ari eta mah besti abdi mang biasa. Kunaon eta? Keur mikiran SOD. Oh, SOD. Nya. Sabab lamun SOD boga entok gitu na. Oh, gitu. Parageun ka entok gitu teh. Emang kumaha tuh ngopi-ngopi teh na cicing wae tuh. Sarawat boga duit teh nya. Ya, kolot mah pada batu boga duit teh rungsing bener aing mah. Terus ayeuna mah kieu lah. Air nyoyo, itu air nyoyo beusi deui nangkon kan beusi. Urang kasbon ka warung ya. Hayu geus Urang ngenyuk kopi kewe lah tanggal moral we lamun orang geus biji mah urang bayar ka warung. Sugan we atuh dibere kasbonnya. Ya. Sok. Kasbon we sakadap. Nah.